Ieu teh masih kene dina masalah taat anu dilaksanakeun kumanah urang. Anu salajengna nyaeta mahabbatullah. Ari ngaran mahabbah teh eta teh pagawean hate. Cinta ka Gusti Allah eta teh padamelan hate. Ari mahabbah mah lain dina obrolan, lain dina caritaan ai mahabbah. Jadi lamun aya paribasa dari mata turun ke hati, ku urang mah dibalikeun tina hate naik kana mata. Sabab kadangkala ari dua panon mah dibarengan ku hawa nafsu, dibarengan ku syahwat gitu. Tapi teu memungkiri nu pangheulana ningali mah naon heula? Panon heula gitu. Mantak aya paribasa kitu oge. Naon nu katingal ku urang heula? Kakara disimpulkeun ku hate tah mahabbah mah pagawean hate lain obrolkeuneun. Gitu. Sok sanajan dina hiji waktu kurang perlu ngobrolkeunana. Tapi nu sabenerna mah lain pagawean lisan, pagawean hate. Mana mahabbah anu kudu dicaritakeun, anu kudu dikaluarkeun ku lisan. Kawas urang boga kameumeut mun lalaki ka awewe mun awewe ka lalaki. Kancan kadengieun mah ku ceulina sorangan. Can bisa nampak yen anu ngobrol teh bener-bener bogoh. Kudu diucapkeun wae. Padahal ari naon salting nama geus lila eta teh. Teu kaopanggih. Kana teh nunjukkeun ku saltingna nunjukkeun aya nu beda berarti pagawean hatena teh. Dalamun teu boga rasa dina hatena mah moal nepi ka salting kitu. Ngan kadangkala sok teu puaseun lamun teu diobrolkeun teh gitu. Sok sanajan lain pagawean lisan. Di mana jalma hayang meunang amisna kaimanan nu ngancik dina diri ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah jeung rasulna ngelehkeun salianti Allah jeung rasul dina manah urang. Pokona sakabeh jalma eleh cintana ku cintana urang ka Allah sareng ka rasulna. Eta disebut halawatul iman, amisna kaimanan. Di mana bisa nganyahokeun yen jalma teh mahabbah ka Allah? Ciri jalma mahabbah ka Allah, mahabbah ka Rasul. Ciri jalma mahabbah ka Rasul, mahabbah kana dawuhan Allah nu didawuhkeun ku Rasul, nyaeta ayat suci Al-Qur'an. Ciri cinta ka Rasul deui nuturkeun kana sunnah mantenna. Naon nu dicontohkeun ku Rasul dilaksanakeun ku urang, tawis cinta ka Kangjeng Rasul. Da urang teh apal sunnah, apal hadis, apal Quran teh henteu langsung ti Rasul. Da aya pewarisna nyaeta para ulama, da urang mah teu kantos pendak jeung Rasul, jeung para sahabat, jeung para tabiin. Makana di dieu urutanana mahabbatillah wa rasuli wa sahabati wa ahli baiti wa tabiin wa sholihin. Sabab urang meunang piwuruk Rasul teh henteu langsung
tapi melalui beberapa kurun, melalui beberapa jalma. Cinta ka solihin eta teh jadi ciri cinta ka para tabiin. Cinta ka para tabiin jadi ciri cinta ka ahlu baitna Rasul. Cinta ka ahlu baitna Rasul tawis cinta ka Rasul. Cinta ka Rasul dicirian deui ku cinta ka para sahabatna. Cinta anu mundal dina hate urang ka sakabeh golongan nu bieu eta teh tawis urang cinta ka Gusti Allah. Dapi manaeun urang ayeuna apal kana rukun Islam, rukun iman lamun teh mah teu dibejakeun ku para ulama. Anu salajengna sareng ka utusan Allah. Minimal atuh encan kabeh oge sunnah Rasul dilaksanakeun. Aya hiji atawa dua anu ngeureuyeuh ku urang dilaksanakeun bari tarawantun dikantunkeun gitu. Tina mang pirang-pirang sunnah Rasul nu seueur teh. Naon we eta mah rek mangrupa puasa, rek mangrupa salat, rek mangrupa tingkah laku. Anu sami sareng nu dicontohkeun ku Rasul gitu. Keureuyeurkeun sababaraha rupa di urang. Lamun hiji oge teu pernah ngamalkeun atawa teu dirawat sunnah Rasul, paur cinta kurang ka Rasul jadi luntur sabab sunnahna tara dilaksanakeun. Sabada cinta ka Rasul dimistikeun deui keur urang cinta ka para sahabatna, teu diwilah-wilah sadaya para sahabat Rasul. Utamina nu opat nu diangkeun khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sareng Sayyidina Ali. Teu diwilah-wilah. Sadayana sahabat Rasul diagungkeun ku urang. Naon sababna marantena mah kenging langsung cap ti Kangjeng Rasul. Man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamati bil jannah. Ceuk Rasul, saha jalma anu cinta ka para sahabat kami, sadaya para sahabat Rasul, wa tawallahum wastaghfara lahum, tuturkeun usaena nyuhunkeun hapunten mantak lamun urang nyebutkeun sahabat Rasul sok di ujungan ku radhiyallahu an. Eta teh doa radhiya muga mikarido anhu ti sahabat, radhiya muga mikarido sa Allah Gusti Allah anhu ti para sahabat. Teteh ngadoakeun kitu sunana ta ieu. Man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum. Sehingga balukar keur urang anu nanemkeun cinta ka para sahabatna Rasul, ja'alallahu ma'i yaumal qiyamati bil jannah. Dawuh mantena ngalajengkeun hadis nu nembe, Allah bakal ngajantenkeun ka eta jalmi babarengan jeung kuring ceuk Rasul nalika dina poe kiamah ke di surga. Ari jalma ngahiji engke di akhirat bakal jeung anu dipika cintana. Lamun urang cinta ka Rasulna teu aya rek kumaha ngahiji engke gitu. Mantap kami engke ngahiji tanemkeun pupuk tuluy-tuluyan rasa cintana. Termasuk jeung papada jalma oge bakal dihijikeun deui urang teh jeung anu dipika bogoh jeung anu dipika cinta ku urang, jeung indung bapa, jeung guru-guru, jeung babaturan sarua. Sabab bakal ditaros engke teh hidup di alam dunia saha wae nu caket, saha wae nu dipika cinta, nu dipika deudeuh ku hidup. Teu mustahil urang bakal silih syafaatan engke.
sabada ka para sahabat anu disebat ahlu bait. Ahlu bait didinya kasauran Imam Ibnu Abbas aya opat. Hiji Sayyidina Hasan, dua Sayyidina Husain, tilu Sayyidina Ali, opat Sayyidah Fatimah. Eta ahlu bait numutkeun Imam Ibnu Abbas. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali sareng Sayyidatina Fatimah. Nah eta wungkul teu berarti turunan Hasan Husain, turunan Ali, turunan Fatimah. Taeta kasauran Imam Ibnu Abbas, opat golongan, opat jenengan anu kagolongkeun ahlu bait. Hiji Sayyidina Hasan, dua Sayyidina Husain, tilu Sayyidina Ali, opat Sayyidah Fatimah. Mana dasarna ahli bait Rasul kudu dipika cinta ku urang. Upami hadis nu nembe di luhur tawis piwarangan Rasul yen urang kudu mika cinta ka para sahabat, cinta ka ahlu baitna oge aya dawuhan Rasul. Man ahabba ashabi Man ahabba ashabi wa azwaji wa ahli bait wa ahla baiti walam yat'an fi ahadin minhum wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim kana ma'i fi darajati yaumal qiyamati. Dawuh Rasul saha jalma anu mika cinta ka sahabat kami, mika cinta ka bojo-bojo kami, istri-istri Rasul, mika cinta ka ahli bait kami, maka teu meunang ngawilah-wilah hiji-hijina tina nu nembe disebatan dina pada kudu mika cintana. Kemudian rasa cinta eta kabawa nepi ka maot wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim, nepi ka pupus rasa cinta ka para sahabat, ka bojo Rasul, ka ahli bait Rasul teu luntur. Balukarna kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Tuh, bakal dihijikeun sareng Kangjeng Rasul. Hadis eta diriwayatkeun ku Imam Ibnu Abbas, katampi ti Imam Ibnu Abbas. Kitu dawuhan Rasul. Mantap saupami urang aya disagedengeun turunan Rasul, meureun lamun ayeuna aya nu nyebat Habib, aya nu nyebat Sayyid, masih keneh turunan secara darah langsung ka Rasul. Nanamkeun rasa cinta mah wajib gitu. Wajib cinta ka marantena mah. Wajib nanamkeun cinta ka ahlu bait Rasul mun ayeuna para habib para said ngan kanggo taat ke heula kitu. Wajib mahabbah mah punten bilih dina hiji waktos urang sadaya nawis atawa ngabandungan teu maksad ngahinakeun kana turunan jungjunan. Misalkeun anjeunna teh kakenal Habib atanapi Sayyid di kalangan urang teh, tapi teu sami jeung pamendak urang tina hasil ajaran agama dina tingkah lakuna. Mahabbah mah kade tetep kudu gitu. Mahabbah mah tetep kudu. Ngan ari aya nu awonna mah teu keeng diturutan gitu. Mantap. Mahabbah mah wajib, taat mah ke heula gitu. Tingali heula da urang teh kenging piwuruk sami henteu sareng nu diwurukeun ku guru urang. Sabada ka ahli bait aya kurun sabada sahabat namina tabi'in.
eta santrina para sahabat. Upami sahabat mah langsung diwurukan ku Rasul, upami tabiin mah diwurukan aku para sahabat, teu kantos sasarengan sareng Rasul mah, dan sasarengan sareng Rasul mah para sahabat. Lajeng ka solihin, saha ari solihin teh patokan soleh teh naon atuh kitu. Ari ngaran solihin teh hum alqaimuna bihuquqillahi wa huquqi ibadi. Hiji kaum anu ngadegkeun kana hak-hakna Allah jeung kana hak-hak ibadah ka Allah, abdi-abdina. Kewajiban Allah dicumponan kapapada jalmi oge sae. Atuh meh gampil kamapung ku urang mah aya bahasa hablum minallah wa hablum minan, tah dua hubungan eta dijaga alus duanana, sae hubungan ka Allah, alus hubungan ka papada jalma gitu. Tanu kitu disebut sholih. Teu bisa disebut sholih ka Allah sae tapi ka papada jalma awon. Teu tiasa disebut soleh oge ka papada jalmi sae ka Allah awon gitu. Jadi nu disebat sholih mah ka Allah sae hubunganna teh, ka papada jalma oge sae. Dawuh Allah dina surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul ucapkeun ku anjeun in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh saur Allah. Tuhibbuna eta mika cinta aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Fattabi'uni mangka kudu turut aranjeun kabeh ka kuring, yuhbib tah bakal mika cinta kum ka aranjeun kabeh saallahu Gusti Allah. Ta eta jaminan Allah keur anu nanemkeun rasa cinta ka Allah jeung ka Rasulna, ka sahabat, ahli bait, tabiin jeung sholihin. Waridho anillahi, ridho kana ridho ti Allah teh kumaha? Ridho kana pamasih, ridho kana takdir nu digariskeun ku Allah keur urang gitu. Rek awon karaosna, rek genah karaosna, khairihi wa syarrihi minal rek awon cek urang, rek sae cek urang, duanana oge sami muasal nama ti Gusti Allah. Wa tawakkulu alaihi jeung tawakal ka Gusti Allah. Naon ari ngaran tawakal? Ari ngaran tawakal al-i'timadu 'ala Allahi ta'ala la 'ala ma siwa ma sawa. Kasauran Imam Ar-Romli, ari ngaran tawakal teh i'timadu 'ala Allah, tatagenan wungkul ka Gusti Allah lain kasalian ti Gusti Allah, eta ngaranna tawakal gitu. Jaminan ti Allah keur jalmi nu tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jalma nu wungkul ka Allah tatageunanana, Allah nu bakal nyukupkeunana gitu. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiati. Pokona naon nu diwajibkeun ku hate nu bisa nyalametkeun urang sok laksanakeun gitu.
minal wajibatil qalbiyati tina pirang-pirang kawajiban hate saperti nalangsa pedah geus migawe maksiat jeung saperti menerkeun kana perkara nu dicandak ku Rasul ka umatna eta teh amal hate gitu kawajiban hate qabulul qalbi nampana hate kana setiap perkara anu disampaikan ku Kangjeng Rasul. Lajang wa amma ma'asil jawarihi jeung anapon ari pirang-pirang maksiat jawarih teh anggota badan eusina jawarih teh 7 2 panon lisan 2 cepil 2 irung tuluy 2 panangan 2 sampean termasuk kemaluan urang sabab aya maksiat nu dilaksanakeun ku sakabehna jawari pamaasial batni mangka ari pirang-pirang maksiat beuteung tah dikawitan tidinya jawari teh mislu akli riba eta saperti ngadahar barang riba barang anu dihasilkeun tina transaksi anu teu sah cek pikih simpulna kitu we transaksi anu teu sah cek pikih mangka jadi riba eta wa syurbi kulli muskirin jeung nginum setiap anu ngaweureukkeun teu wungkul homer kade wa akli malil yatimi jeung ngadahar harta yatim wa kullu ma jeung saban-saban perkara harrama nu ngaharamkeun kana emma aroma nu ngaharamkeun sallahu Gusti Allah alaihi kana emma minal makulati tina pirang-pirang tuangeun wal masyrubati jeung pirang-pirang leueuteun baca tina wa mamasi jawarih ari jawarih teh nembe diuningakeun seueurna 7 kege katataan ku musannif dikawitan ku beuteung heula musannif rek nataan maksiat nu dilaksanakeun ku beuteung ma'asil batni nu kahiji ngadahar riba bieu geus disinggung setiap transaksi anu teu sah cek pikih ku urang didahar nu kitu teh aklu riba. Contoh kieu henteu wungkul paleleuwih riba teh ente jual beli tapi syaratna teu cumpon jadi riba eta mana saperti meuli barang nu samar keur penjual jelas tapi keur pembeli samar cek kolot manon meuli ucing dina karung gitu kan teu jelas. Nah, tina jual beli ku teu sah jual belina jadi riba gitu. Mana di saperti ayana ijab qabul meureun mun urang mah
nampi barangna nyanggakeun artosna tak kitu ijab qabul. Karena itu syarat sajual beuli le. Gitu. Tak jual beli nu teu make syaratna, teu cumpon syaratna, tegesna teu jadi sah transaksina cek piki, mangka tiba eta barang teh jadi barang riba. Teu naon meuli anu eueuh dihareupeun oge. Saperti orang meuli misalkeun balanja tina all shop kan eueuh dihareupeun ukur modal gambar jeung deskripsi barang. Asal urangna jadi konsumen nu pinter jeung anu ngajualna jelas teu niat nipu gitu. Cirina teu nipu, gambarna asli, deskripsina jelas, mun teh mah bahan-bahanna naon, ukuranna jelas. Geus dijelaskeun dina deskripsi, ente ekspektasina tinggi, ari harga rendah. Ulah ekspektasi tinggi ari duitna saeutik mah. Nya sepadan jeung duit nu dikaluarkeun ku urang gitu. Itu beda urang ka warung langsung we gitu. Nu murah mah nya kitu, nu mahal mah nya kieu kitu perbedaan. Mantak sok teu naon-naon asal jelas. Lamun ngarasa teu samar cek ente sok teu naon-naon. Mantak sok dijelaskeun aya nu make video, aya nu make gambar. Real pic gitu. Dibaca we deskripsi barang teh ieu teh barang teh anu bahanna ieu ukuranana anu nepi ka jelas urang teh terasa ditipu sok teu naon. Sah kitu jual beulina sah. Lamun ke ente ngaji kitab fikih nu rada kandel aya akad silmu akad timpah. Tawa bisa ngawakilkeun gitu. Jadi teu wungkul bisa langsung jeung penjualna secara langsung. Jeung lain penjualna oge urang bisa transaksi gitu. Wasyur bi kulli muskirin, masih keneh maksiat beuteung nginum kana setiap nu ngaweureukkeun. Teu wungkul ayeuna khomer kade. Innamal khomru wal maisiru wal ajdamu rizqum min amalis syaiton eta Al-Qur'an. Dawuh Rasulna man saroba khomrun saqahullahu min hamimi jahannam. Saha jalma nu di dunya nanginum arak saqahullahu min hamimi jahannam. Ke di neraka teh bakal dibere inum ku Allah teh ngan min hamimi jahannam gitu. Tina cai neraka jahanam naudzubillah. Da cenah urang menginum oge teu lieur cenah kitu. Da lain lieurna nginumna nu jadi doraka mah. Bisi aya jalma da geus biasa teh tawa wedel awakna teh nginum sabotol ge teu weureu-weureu. Pedah bahasana kullu muskir setiap anu ngaweureukkeun. Da urang mah nginum sabotol oge teu weureu. Heueuh maneh batur mah sakecelak oge bisa jadi weureu nyokotna hukum ilahar. Gitu. Lain pedah awakna geus wedel tuluy manehna nginum jadi teu weureu jadi teu haram teu kitu. Tetap we rek saeutik rek loba ngaran-ngaran haramnya enggeus haram gitu. Sabab muskir ngaweureukkeun. Atawa lain ari inumeun mah geus berbentuk suntikan, naudzubillah seperti pemakai narkoba kapan beda-beda. Aya nu dihisap, aya nu disuntik, aya nu kupel jeung sagala rupa. Anggar we kagolongkeun khomrun, jadi khomrun teh lain inumeun wungkul gitu. Atawa barang anu ilahar di batur mahalal tapi orang boga fobia. Contoh misalkan kieu, urang mah lamun dahar kadu teh sok langsung lieur mabok. Para teh kapan? Fobia, teu beuki we geus.
batur mah henteu dar urang kalah maksakeun geus nyaho urang teh bakal weureu ari ngadahar kadu teh kalah maksakeun jadi doraka sok sanajan keur batur mah halal gitu. Ari geus puguh urang bisa jadi weureu ku eta dahareun mah atawa lain inuman lain pel lain disuntik lain dihisap tapi ngalebok ku cubung atawa ngangseuan lem rupa-rupa ayeuna mah rupana sarua khomrun kene rek kumaha we bentukna nu mantak ngalieurkeun mah gitu. Ta khomrun wa akli malil yatimi lajeng nu katilu maksiat badnun teh ngadahar hartana yatim. Dawu Allah alladzina ya'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa yaslauna sa'ira. Asara dawu surah naon cik? Alladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa yaslauna sa'ira. Surah At-Tolak eta dasarna kunaon teu meunang ngadahar harta yatim. Sabab jalma anu ngadahar harta yatim ceuk dawuh Allah nu bieu yakuluna fi butunihim naro sarua jeung ngadahar seuneu dina beuteungna teh gitu. Naudzubillah. Wa yaslauna sa'ira engke balukarna bakal dibebaskeun kana neraka sa'ir. Puntennya bisi enjing pageto hidup jadi panitia tanapi katitipan kade ulah wani-wani sok sanajan urang capek ceuk paribasana ulah neangan leuwih tinu kitu moal barokah geus we ngaran-ngaran amanah mah kudu dibikeun sakumaha nu ngamanahkeunana we kitu. Sok sanajan saperak cek paribasana sahuap lamun dahareun tetep ulah wantun-wantun ngagangguan. Sabab eta hiji golongan anu sangat dimuliakeun ku Allah jeung sangat dipikat cinta ku Rasul. Golongan yatim teh. Sehingga Rasul ngibarohkeunana hakada teh Rasul bari kieu tah. Curug jeung jajangkung. Jalma nu mika deudeuh mika nyaah ka murang kali yatim teh kana mai fil jannah hakada cek Rasul bakal bareng jeung kaula di surga teh hakada saperti dua ramo ieu dina pada deuketna ngarendeng jeung Rasul teh mantap gede pisan pahalana barokahna ngan gogodana oge teu saeutik jeung teu leutik gede we sarua gogodana. Lajeng nu kalima wa kullu ma haramallahu alaihi minal makulat wal masyrubat. Pokona setiap dahareun, setiap leueteun anu ku Allah tos diharamkeun teu kenging wantun ngaleueut jeung nuangna kitu we lah. Rek saeutik, rek loba tetep teu meunang. Ari nu geus dihukumkeun ku Allah eta teh nunjukeun kana aya manfaatna. Contoh sapertikeun tadi nu kaulas khomer kunaon make diharamkeun sabab maqasidus syariah teh hifdul aqli ngajaga akal sehat sedangkeun ari khomer mantap megatkeun urat kawarasan eta teh mantap jadi lalieur oge urat kawarasanana pargat ku akibat khomer. Sateguk we homer sahuap we homer nu mantak ngaweureukkeun maka bisa jadi ratusan urat akal sehat pegat harita keneh tak tong aneh lamun jalma geus ngarinum nu kara itu geus ngadahar nu kara itu jadi mabok jadi tebleng eueuh da akal warasna oge gitu
dipegatkeun ku soranganana gitu. Ngalilir sorangan gitu. Bade tuangeun bade leuteun nu tos diharemkeun tos gitu. Eta teh aya hikmah keur urang. Contoh deui saperti dahareun. Kunaon ayeuna nu masyhur wae lah sapertikeun babi diharomkeun keur urang. Cenah ceuk batur nu osok. Memang ngeunah ngan sing horeng panyakit sabada nuang sabada ngadahar eta daging teh rupa-rupa bari tereh datangna teh gitu. Paingan ku Allah diharamkeun gitu. Jadi sing yakin nu geus dihalalkeun ku Allah eta teh ageung manfaat di mana dituang. Nu geus diharamkeun ku Allah eta teh ageung manfaat di mana ku urang dikantunkeun kitu we cecepenganna mah. Lajeng wa qad la'ana sareng nyata ngalaknat saha Allahu Gusti Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah akilar riba ka anu nuang riba ngadahar riba wa kullaman jeung kasaban-saban jalma aana anu nulungan ieu man ala aklihi kana ngadaharna riba wala ana jeung ngalaknat Allah syaribal khamri ka anu nginum arak wa kullaman jeung kasaban-saban jalma aana nu nulungan ieu man ala syurbihi kana nginumna khamrun hatal bayya'a sehingga anu ngajualna pirang-pirang penjual lahu kana khamru. Sok baca di tina wa qad la'ana. Ieu ancaman ti Gusti Allah keur jalma nu ngadahar barang haram. Ternyata lain jalma nu ngadaharna wungkul, termasuk jalma anu jadi perantara atawa nulungan kana timbulna pangharoman eta kalaknat ku Allah. Mantak di dieu bahasana akilar riba wa kullaman aana ala aklihi. Allah ngalaknat kanu dahar riba jeung ka jalma nu nulungan kana dahar riba. Mana contona naudzubillah sapertikeun ayeuna rentenir nginjemkeun duit bari dengan ketentuan-ketentuan anu istilahna nyekek ka urang. Eta teh lain manehanana wungkul nu dilaknat teh waman aana ala aklihi jeung jalma nu nulunganana saha pagawena berarti nu nuliskeunana lamun make kurir nu nganterkeun duitna. Mana dawuh Rasul ye landasanana la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu tuh. Allah teh ngalakna cek Rasul ka jalma nu dahar riba, ka anu nulungan riba, ka anu nuliskeun riba jeung ka anu nyaksian kana eta riba. Hadis riwayat Imam Muslim.
jadi teu wungkul pelakuna nu nuliskeunana nu jadi saksi nawa kabeh kalaknat naudzubillah. Nya kitu deui dina khomer wala'ana syaribal khomri wa kullaman a'ana ala syurbihi hatal bayya'a lahu. Jalma nu nginum khomer dilaknat ku Allah jeung setiap jalma nu nulungan kana nginum eta khomer termasuk penjualna gitu. Contoh misalkan urang teh henteu ari nginum ngan urang teh dititah meuli tah nu meulina sarua dilaknat nu ngajualna sarua dilaknat. Bahkan leuwih jauhna sok aya dawur ulang botol punten. Nah, botol urut homer dibersihan dijual deui dipake wadah deui khomer sarua we sok sanajan meresihan botolna wungkul ceuk paribasana nulungan kana nginum khomer gitu oke gitu. Tah palebah dinya urang kudu selektif kana profesi urang teh bisi naon nu dilakukeun ku urang nulungan kana hal-hal anu diharamkeun ku Allah da geuningan nu dilaknat ku Allah teh lain pelakuna wungkul nu ngabantuanana nu nuliskeunana nu jadi saksina oge sarua kalaknat ku Allah. Wa ma'asiyal lisani jeung ari pirang-pirang maksiat lisan katsiratun eta seueur aidon deui mislul gibati sapertikeun gibah. Naon ari gibah? Wahia sareng ari gibah eta zikruka nyaritakeun anjeun akhoka kadulur anjeun al muslima anu muslim bima kana perkara yakrohu anu mikangewa ieu akho wa in kunta jeung sanajan bukti anjeun sodikon eta anu bener wa namimatu sareng ngadu-ngadu wal kadzibu sareng bohong wasyatmu sareng ngagorengkeun batur wasabbu jeung nyarekan wala'nu jeung ngalaknat wa ghairuha jeung salianti nu kabeh. Sok awas deui. Masih dina ma'asil jawarih nu kahiji tadi beuteung nu kadua yeuna lisan nu kaasup jawarih teh. Bahkan lamun dina Sulamut Taufik mah panglobana nataan ma'asil lisan teh gitu. Sabab gampang pisan maklum hiji anggota badan anu eueuh tulangan tapi seukeutna ngaluhuran seukeut ujung pedang. Buktina raheut ku pesok mah sapoe dua poe ku ubar ku betadin ku perban cager garing tapi raheut ku cariosan bisa membekas jalma nyeri hate luka ku akibat cariosan teh eta nandakeun lisan mah leuwih seukeut tinimbang ujung pedang gitu. Mana wae loba cek musonib teh ari kudu ditataan mah da panglobana doraka lisan teh nu tadi teh babari pisan terjerumusna teh
ngan dicontohan ku musonib salah sawiosna di dieu mislul gibah saperti gibah. Naon ari gibah cek Arabna mah kieu zikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta sodikon. Mun basa urang kieu nyaritakeun batur anu sama pemeluk Islam. Naon nu dicaritakeunana perkara nu dipikangewa di mana kakupingeun teh sok sanajan bener. Gitu. Misalkan hidup nyarioskeun kuring padahal kuring teh bener salahna teh dicaritakeun ditukangeun urang lamun kadenge teh urang mantak ngewa kana eta obrolan teh sabab teu dipikaresep saperti ae begitu muka ae batur tapi ditukangeunana lamun kakupingeun teh moal raoseun dicaritakeun ku urang teh ka batur deui sok sanajan eta kaaiban teh bener aya kitu bener terjadi di jalma nu dicaritakeun teh tetep teu meunang. Ye ciri mulyana Islam jeung pemelukna tong boraah ayeuna hirup keneh jalmi muslim tos pupus urang nu hirup keneh tetep teu meunang nyaritakeun gorengna komo nu hirup keneh gitu. Padahal nu tos pupus mah cek urang mun cek logika urang da geus eueuh ieu gitu manehna oge geus moal bisa ngadenge ieu geus moal bisa panggih ieu da geus aya di alam kubur tapi tetep saking ku ngajaga kahormatan jalma nu memeluk agama Islam diatur teu meunang ngagorengkeun jalma sok sanajan jalmi eta tos pupus da geus lila maotna oge paduli erek kamari sore erek tadi erek geus lila maotna tetep teu meunang dicarioskeun awonna sok sanajar bener loba awonna. Aya dina zaman Rasul anu tukang nginum arak tapi Rasul teh sok kahibur ku anjeunanana kadang kawis Rasul dugi ka mesem gumujeng namina Nuaiman eta teh hiji sosok anu hidup di zaman Rasul anjeunanana tukang nginum arak tapi sok ngahibur Rasul. Nalika Nuaiman pupus dawuh Rasul sok sanajan bener loba gorengna ulah dicaritakeun sok sanajan eta Nuaiman tos pupus kitu cek Rasul padahal keur hirupna nginum arak Nuaiman teh ta eta tawis dicontohan ku Rasul ngajaga kahormatan muslim sok sanaos anu tos pupus tetep diatur gitu komo anu hirup keneh gitu. Ta eta gibah teh zikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta sodikon urang nyaritakeun batur anu sesama pemeluk Islam nu dicaritakeunna teh pikangewaeun lamun kadengieun ku jalma nu dicaritakeunana sok sanajan eta nu dicaritakeun teh bener ayana bener terjadina. Nu kadua namimah. Naon ari namimah? Ari namimah mah tafriku bainal ahibbati misahkeun antara nu silih pikaresep dua babaturan teh tadina teh besti gitu Nizar jeung Pitra teh besti tadina teh contoh ieu mah contoh datang we Sopyan ngobrol ka Nizar ngagorengkeun Pitra ngobrol ka Pitra ngagorengkeun Nizar tah Sopyan teh tukang namimah ngaranna nu tadina besti jadi papisah ku akibat digoreng-gorengkeun tanu kitu ngaranna teh ngadu domba ngadu-ngadu kitu namimah tafriqu bainal ahibbati misahkeun anu geus silih pika cinta atawa urang ngaganggu
kajalma anu geus memang boga ikatan khusus. Meureun lamun geus nincak leuwih dewasa ente ngaganggu kana rumah tangga batur naudzubillah. Atawa ayeuna ngaganggu ka kabogoh batur lamun bogoh eta ge jeung lamun payu entena. Ulah gitu. Misahkeun nu silih pika cinta tanu kitu teh ngaranna namimah. Gitu. Ku cara tadi Sopyan datang ka Pitra ngagorengkeun Nijar, Sopyan datang ka Nijar ngagorengkeun Pitra, nu antukna Nijar jeung Pitra paadu irung ge teu patanya-tanya acan ayeuna mah gitu. Taku akibat namimah. Lajeng kadzib, bohong. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdziba liyadhaka bihil qaum. Wailun lah diancam ku Rasul. Jalma nu ngabohong ku carita bohongna teh supaya batur seuri. Nah, kade ulah eta teh. Urang ngarang cerita bohong ya. Ngarang cerita bohong supaya batur seuri. Ulah eta teh. Ngarang cerita kitu teh. Ieu dawuh Rasulna, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdziba liyadhaka bihil qaum. Urang ngobrol bari bohong tujuanana liyadhaka bihil qaum supaya kaum nyeungseurikeun kana eta caritaan. Ceuk Rasul, wailun lah eta teh kacilakaan euy. Kade bisi ente jadi tukang cacarita hareupeun batur rek pendakwah rek naon we kade tah dijaga gitu. Sabab kadangkala jadi dalihna teh kieu tuh da mun lempeng wae mah mun serius wae mah karunya mustami memang kitu tapi teu kudu ngarang supaya batur seuri oge gitu. Kumaha we carana supaya mustami teu tunduh jeung teu jenuh mah kumaha urang nu nyampekeunana dan teu kudu seseurian teu kudu ngabodor tuluy ieu kitu. Eta karasup kadzib kaasup bohong gitu. Wasatmu naon ari satmu ngagorengkeun batur gitu. Wahwa wasful ghairi bima fihi naqasa wahtiqara, nyipatan batur ku perkara anu hina gitu. Eta teh nu kitu ngaranna syatmun. Mun bahasa singkatna ngagorengkeun batur geus gitu nu babari ka harti. Wasyabbu nyarekan. Dawuh Rasul, mal'unun man syabba walidayhi. Mal'unun dilaknat saha manjalma syabba nu nyarekan ieu eman walidayhi kanu jadi indung bapana. Naudzubillah. Min akbaril kabair jaba eta teh kaasupna. Panggedena di antara dosa-dosa anu gede gitu. Tingali sabada Allah langsung nyarioskeun walidae saking kukudu syukuran jeung ngahormat kanu jadi indung bapa. Mana dawuh Allah, anis kurli wali walidaika, ceuk Allah kudu syukuran ka kuring jeung ka indung bapa hidup gitu. Eta teh ciri darajat mulia di sisi Allah pikeun orang tua gitu, pikeun indung jeung bapa. Mantap, mal'unun man sabba walidayhi dawuh Rasul, bakal dilaknat jalma anu nyarekan kanu jadi indung bapana. Nauzubillahi min dzalik. Wala'nu jeung ngalaknat. Ngalaknat sia sing cilaka. Misalkan aya ude ngalewat ka hareupeun urang teh mawa ereking di gerung-gerung, nah ceuk urang teh ti kusruk sia di hareup. Nah ulah eta teh ari caritaan teh balik deui kanu nyaritana.
lamun urang ngalaknat batur, lamun urang ngadoakeun goreng ka batur, balik di ka urang gorengna eta teh. Kumaha tuh lamun aya nu kitu doakeun we. Di sing salamet. Sing dugi ka tempat tujuan kalawan salamet padahal ceulik mareuwing. Ku kenal pot eking teh. Keun bae tetep teu diparentah keur ngadoakeun goreng ka batur gitu. Sok sanajan bener pikangewaeun kalakuan teh tetep didoakeun mah kudu alus gitu. Teu meunang dilakna. Naon nu dicaritakeun ku urang bakal balik deui ka urang kitu kuncina mah. Mantak ulah nyarioskeun awon ka batur, ulah ngalanat ka batur. Wa ghairuha jeung salian tinu kabeh naon wae goer teh tanabur bil alqab. Loba maksiat lisan mah da panglobana. Hayang ningali leuwih jelas tinggal bukaan Sulamut Taufik gitu. Lajang sama kolah deui. Saya ketang si tamat Wallahu a'lam. NTM para ketu tamat panggeulana make.